Masya Allah kari urang hirup di zaman akhir mantak salametkeun diri urang ulah kababawa sakaba-kaba sing hade iman keyakinan di akhir masa gilek sagilekna cek Kangjeng Nabi isuk-isuk iman keneh sore iman coplok sore iman isuk-isuk iman bakal coplok beuh pohara sahabat kenanya kok pohara amat lantaran fitnah nangis lain di luar arah rasub ka imah sahabat gegide arah rasub ka imah kumaha maksud fitnah teh arah rasub ka imah ku ari kaharti ku urang informasi Amerika Prancis Jerman Inggris Belanda Arab arah rasub ka imah urang lamun ningali televisi ti isuk dataga isuk deui poho dahar poho ngising-ngising aja bila perlu ngising di hareupeun TV ngising es di hareupeun TV dahar bageus puguh komo ku ari ya qadiyal hajat Allahumma ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang dina poe Minggu ieu memasuki hari ke-9 Muharram nu disebut Yaumut Tasu'a. Kulantaran minggu kamari geus dibejaan atuh alhamdulillah tukang uduk beak kabeh nandakeun bahwa jamaah parwasa. Nu jelas nu geus karolot mah beureunanan alhamdulillah boga rarasaan beureunyana bakal moal kapanggih deui jeung Muharram taun hareup. Siap-siap nyana geus neuleuan tempat berbaring untuk selama-lamana. Deres mun boga pikiran kos kitu mah nu ngomong kitu haju terus bae nonton TV eta gedebul ngaranna bohong. Jelema nu mempersiapkeun diri jang ka akhirat mah moal daek nonton TV, moal daek ngeredit, moal daek maksiat. Sebab nyana inget bakal tereh jasa. Urang mah kuari teh nu mentak daek maksiat asa kebal keneh di dunia. Tenang-tenang we padahal kuari loba jasa nu maot ngadadak. Nu maot ngadadak kamari dicelongo keur diuk we kebal diuk. Ditoel jak kebal teuing diukna horeng mau. Mun dihitungan geus loba jasa jamaah urang di dieu aktif minggu dalam rangka kunjungan tugas ka Jambi. Di Jambi maot Pak Haji Sudiro. Urang bacakeun Fatihah keur anjeunna mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana. Ditempatkeun dina rahmat Allah, caangkeun dilegakeun kuburanana bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang ngalanjutkeun materi pangajian urang tentang mal jidayat patali jeung janin. Janin eta orok nu aya di jero beuteung ngaranna
janit ye lamun dirusak dibunuh cara ngabunuhna dengan obat misalnya atau indungna disingsieunan datang ka nyana stres keluarlah orokna atau ditenggelan indungna otomatis berontak anakna keluar pae na ieu nu nganiaya kena sanksi cek agama di dunia persidangan komo di negara Indonesia mah lantaran lain negara Islam teu aya hiji undang-undang mengarah karena persangsian janin tersebut maka can selesai berarti di dunia ke diselesaikan di akhirat seluruh perkara-perkara anu can selesai di dunia ke di akhirat diselesaikan nana di Rabbul Jalil Masya Allah taksin hararade hutang piutang can selesai ke di akhirat diselesaikan nana nyabok ninju ngarengkas baheula keur ngora can anggeus datang ka kuar di akhirat ke diselesaikeun urang kungsi nampiling jelema ieu asa gagah asa menang ke di akhirat anu bakal diproses adil-adilna jeung sajujur-jujur Masya Allah urusan salat mah jeung Gusti Allah tama babari lantaran Gusti Allah mah pangeran urang kurang 2 3 4 malah salat teh menta bae ka Allah Gusti ja Gusti mah pangeran mana tanda barahan Gusti atuh kakurangan salat abdi ampura bae lamun Gusti lamun teu ngampura ka abdi kurang salat lah sapira 5 genep 7 aju kurang abdi ku Gusti teu diampura atuh Gusti pelit berarti embungeun Allah disebut pelit malaikat kasorgakeun daripada aing disebut pelit mah tuh babari jeung Allah mah babari geus kasorga-sorgakeun mah habaq cek malaikat teh baniza Allah tuh jamal sempit ya sorga aing melga oi mantep kan ngeunaheun da jeung Allah tapi urusan jeung manusia mah teu bisa gitu Gusti ampura bae abdi baheula boga hutang ka kaki Zaid atuh aing mah ngampura Zaidna tuh coba ngampura teu panggil Zaid ampura bae hampura ku aing jadi teangan keur di dunia asa kapanggihna jasa telepon mailbox melulu malah lakona aing henek datang ka paeh aing bayar aduh pan gua aing mah amal goreng aing kasiakeun kabeh ya ulah kitu bae aing mah geus kitu bae pokona masyaallah atawa amal bagus nanti kecopot pan eta urang aduh rugi jasa rugi nu mantak loba jelema anu muflis teteter amal bagus tadi dunia na salat na rajin puasa na rajin maca Quran na rajin dihijikeun jadi amal soleh horeng boga kazoliman jeung batur jeung kizae di sidang di akhirat dicopot kabeh amal bagus bahkan gorengna diteumbleukkeun ka nyana deuk kumaha deui ya neraka tahin mentak sih haden mentak orang ngaji ge abeh orang nyaho mantak adu henteu ngaji embung nyaho kunaon emang lah geus nyaho mah kabet cek geuna segala haram itu haram ya haram mumpung teu nyaho aing mah pokona mah kuari eta beloon deui teh bajeloba ieu padahal syariat urang supaya nyaho muamalah urang muasyarah urang jeung Allah jeung makhluk hablum minallah hablum minannas
dimaksud supaya di dunia hasanah di akhirat hasanah patali jeung janin kamari lamun aya jelema nganiaya hiji awewe nu keur hamil kemudian keluar orokna pae wajib kudu mayar guru eta kamari geus dicaritakeun abidun wa amatun mumayyizun salimun min aibi nabiin nu salamat tina cacat mun aya abid bayar ku abid abid na cara di Indonesia bayar ku harga abidna anu mumayyiz pintar salimun salamat min aibin mabin maka diperkirakan abid model kos kitu hargana sekitar 100 juta da dampak gagah naon bae bisa nama kita nyupir bisa kita macul bisa kita ngenekan komo ngenekan mah bahkan awakna apa ganjalnya nemu siap baik hebat tuh Pak Habib kita gitu nungguan warung cincin mana pan aja lu mati nungguan warung hees teu betah urang geuleuh kos kitu teh ai cincungnya nama aya nu balanja sibet bahasa sibet itu bahasa Korea itu sibetnya nama cincung sibet nu balanja atuh nya nama ngagantung-gantungkeun kurupuk malah anu leuwih mah di dahar kunya sibet eta ngaranna kos kitu teh geus pokona di sisi digigit dibersihan disapuan tangeunaheun jasa neuleuh pelayan model kos kitu kos tukang bas teh lamun kadeulna sibet urang ge ngeunaheun neuleuhna masyaallah resep ieu mah tukang bas kedeung-kedeung ki kotrek ragajina nang meulikeun urang dikikir deuk iraha majuna menang datang ke jam 2 nyieun gagang rimbas ya jasa tukang bas masyaallah ngeluk bae urut-urutanana disebut tatalna baheula mah tukang bas teh disapukeun dikumpulkeun dideulung isukan datang kadinya teh geus rapih tukang bas baheula mah kos kitu nu kasaktian ku urang ngeunaheun urang nu boga imahna kuari datang 9:30 tas ngojek heula ngopi nyana sajam 10:30 digawe aju azan bae dahar nyana aju tas dahar ngarokok 3 amboh udah kira digawe nih si budak terus ngarokok gawe deh azan asar Masya Allah jadi nyana nu digawe nu boga iman nu loksun nu boga iman diteruskeun salah aya hitung-hitungan anang ke di akhirat tenang bae sih nyana nyoceng-nyoceng waktu nu ku urang geus dibayar waktu dasa poe dengan perhitungan mulai jam 8 eureun jam 5 ajuk ujana dipake api lain atuh ge aya hitung-hitungan bawa urang ka sorga ku sebab eta ieu tuh ulah bingung-bingung ka aja nyana daek mah ayo bae terus anunya urang kurang peti bagus ibadah urang tah aya tukang bas padahal gitu dicokot ku urang ayo sia kan ngeunaheun tah aduh tapi loksun mah loksun bae tetap sadaja dicokot ge masyaallah ieu di akhir zaman mah korupsi teh geus pejabat korupsi kabeh eueuh nun teu korupsi bahasa kos kitu aya hiji dua batu kadeuleu kabeh nu digawe di pabrik nu digawe tukang bas
baheula mah sasapu tak zadeukes eureunnan bae aju dibeleum ngeleput dan boga imah peuting kadinya teh betah kuliwa ku ayeuna mah pas solengkrah bahkan nyana digawe ge isukna neangan ragaji ragaji aing ka mana ragaji ku sia tuh lain dicokot atuh lain di kitu ampihan teh ta ieu di akhir zaman model kos kari masyaallah kasih betah aya sibet teuing deui maling tungtung ya Allah ya Rabbi teh kuari dek nyaritakeun janin nu dianiayangan janina Yahudi janin Nasrani urang ambalaya janin Yahudi janin Nasrani dunia dibagi 5 benua Yahudi mah saeutik nempel di Palestina lah leutik jeung saeutik baheula kanjeng Nabi dakwah di Madinah Yahudi aya terakhir sekali Yahudi keluar di Madinah ialah anu cicing di Madinah nu lumpat ka Timur Tengah di ditu nu lumpat ka Mesir nu lumpat ka gitu naon ngaranna Irak Turki aya nu ka Eropa anu ka Amerika Yahudi. Nah didinya nyana nungtut hayang boga nagara teu boga nagaranya nama wari nungtut hayang boga nagara maksa sababaraha kali baheula mah termasuk jajahan Turki teu memberikan duk dibere sabaraha dolar bae ge real teu daekeun setelah kitu kabelah dieuna maka direferensinya nanti teh cicing didinya akhirnya ngaku datang ka kuari leutik tapi nyana bisa gagah jeung kuat persekokolan jeung persekutuan jeung Amerika terus bae nagarana leutik tapi dunia kabeh geus dikuasai ku Yahudi urang kuari ge emang teu dikuasai ku Yahudi atuh Yahudi nu boga duit sadunya pang luar biasana George Soros Yahudi anu urang bangga asup ka Indonesia waktu memeh reformasi teh kudaon jadi bangga nyana teh bangun mere ka urang mere gitu pinjaman horenganan neuk per detik ieu urang muasi keneh terus bae ieu urang Malaysia kabeh ASEAN nah eta teh kabeh main terus kuari ngabangun aya misi Yahudinisasi Kristenisasi terus bae waduh bakal maruncul gereja-gereja ke di urang nu ngabangun masjid mah aya nu teu anggeus lantaran nu sugihna kurang peduli nu susah geus teu mikiran masjid teu anggeus ngabengkeng tanahna dipermasalahkeun nyana mah ngabangunan terus bae bakal paruncul terus lain lalagaan bakal ngeplak ka ditu Sumarekon eta teh di jerona bakal pikumahaeun ikeur carita Yahudi Nasrani ambalaya malah pamimpin Jakarta guys Yahudi deuk kuat namun kejadian ke dilantik berarti kiai di bawah telunjuk Yahudi Ustad Jakarta deuk kumaha Ahok CS ya mantap ge masyaallah urang kamari memperjuangkeun teh lain ku bagus-bagus amat Prabowo teh lain sarua bae bakal ngalaksanakeun nama demokrasi cuman lamun menang Ahok nyana berarti ninggalkeun gubernur nu jadi menang gitu Jokowi Ahok kan wakil memperjuangkan eta doang supaya Ahok ulah jadi gubernur keun bae
Jokowi jadi gubernur lain gitu pan Pak Haji nyolok Jokowi jadi bere duit 50.000 ya Allah ini bere 100.000 aya nukup tiung dan lain-lain sebagainya ya masalah bayangan terjadilah kuari seperti kieu koski kuari Jakarta dipimpin ku Yahudi tidak menutup kemungkinan ke kadio ka Tangerang Bupatina Yahudi terus ka Serang Rengkas terus dari itu aja keluar ada karuade mantap persiapkan calon-calon tuh ulah datang ke Yahudi nu naik koskilah kejadian judi laluhur geus teu bareres teu bisa diatur DPR teh deuk nyeun DPR tandingan engke mah meureun aya presiden tandingan atuh negara belah dua bae ku sia ieu geus kos kitu urang neuleuh para penggede urang seperti kitu urang mah sapira urang rakyat lah neuleukeun nyana dangan kesal doang kesel lamun baheula cak Gus Dur DPR TTK ku ari mah diturunkeun PAUD Masyaallah kari urang hirup di zaman akhir mantak salametkeun diri urang ulah kababawa sakaba-kaba sing hade iman keyakinan di akhir masa sagilek cek Kangjeng Nabi isuk-isuk iman kene sore iman coplok sore iman isuk-isuk iman bakal coplok beuh pohara sahabat kenanya kok pohara amat lantaran fitnah nangis lain di luar ararasup ka imah sahabat gegide arasup ka imah kumaha maksud fitnah teh arasup ka imah ku ari ka harti ku urang informasi Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Arab, arasup ka imah urang. Urang lamun ningali televisi ti isuk data ga isuk deui, poho dahar, poho ngising-ngising acan bila perlu ngising di hareupeun TV. Ngising hees di hareupeun TV dahar bageus puguh. Komo kuari internet loba jasa kuari nu ngagu berguru di internet. Berguru geus puguh politik, berguru ekonomi, berguru ngaji kuari mah di internet. Aya nu ngaji istiqomah wae di internet masih kedeh di maaflah syariat mah artina fikih geus berguru tauhid. Tauhid berguruna di televisi atau di internet. Kabelah dituna Torikoh teh ngaguruna di internet. Masya Allah. Jadinya naboga guru Syekh Google. Ya Allah. Mau arah di akhir zaman. Akibat dadu teh jauh arah totorekatan. Masya Allah. Aya nu hahakekatan. Gusti Allah. Batak sih ada. Kaliru ya di akhir zaman mana dukun mana kiai. Akur bae ja dukun kos kiai kos dukun. Akur bae lantaran loba nulalagan tadina nulain polisi pupulisian nulain abrian ai baheula pan baju polisi baju abri itu bisa dijual sembarangan. Kuari mah baju abri atuh diembrakeun nulain abri atuh make pakaian abri akibatna bisa disalahgunakeun. Nu lain polisi menang make polisi akibatna disalahgunakeun kebongan dijual ji akhirna jelema keur naik motornya nanya top motor teh mana suratnya cokot gojara dar sugan teh mah orang polisi gadungan lain hiji lain dua pada takos gitunya disalahgunakeun taruhlah geus kiai mah disalahgunakeun masalah malah nangkepnya na malah yang menangkap udah ngeriung mah saya aja nah kiainya iya nggak apa-apa dah jadi kan orang babacana badudak badidu kajen guys gorenganan waduh bandar koprok masya Allah ngaku jadi kiai masalah guys apa jarugi dah kan sakit gitu dong paling berkat doang mah tapi pan lamun geus ngaku polisi nangkep di jalan dibawa tepuguh ke mana na abri dan lain sebagainya ieu kasus-kasus kitu pan pohara
suara salametkan diri urang ngaji nu bagus perbaiki salat urang teh kaler kidul ngetan ngolon nungguan ajal datang teker kagok teker kumaha atuh geus bae cabut bae balik keur kagok jasa urang ieu bisnis ieu tinggal 2 poe deui transaksi balik cek malaikat Israil. Itu alah geus ya balik aya nu deuk kawin 2 poe deui deuk jandung balik atuh saminggu bae teu bisa cek malaikat Israil saminggu geus balik kagok karena keur kagok ya Allah tan mantap puas urang maot geus ngalaksanakeun parentah Allah salat rapi puasa rapi zakat rapi haji geus tur rapi geus parentah Allah sakitu ketika orang dicabut nyawa teh geus puas atuh mangga bae Gusti jang geus urusan narima jeung teu nama atuh teh urusan Gusti abdi mangan geus ngalaksanakeun parentah Gusti bae ngan nya atuh datang ka ditu ditarima mah asa kamalinaan amat Gusti ngomong gitu nya ka pangeran ada geus atuh geus itu geus ditarima bae tapi cenah sia teu khusu walatu urusan khusu ngaranna ge hese Gusti teh mah nu penting mah tarang harideung teh deuleutah jahe nya sia ieu sujud teh dibadug-badugeun campur-campur aduh ya Allah ya Karim Jalinal Yahudi awin Nasrani laka muslimin cek segala kos janin muslim dina pada bayar gurroh aya wewe ngaranna Agustina waduh Agustina mah teh mah frekuensi Agustina. Orenganan manehna agamana Yahudi atawa Kristen sarua Yahudi jeung Kristen teh kos kitu keneh. Artina gerakanana mah akur beda seetik. Kadang-kadang okos nu bersetru dina agama beda kitab Yahudi mah Taurat ya Nasrani mah Injil tapi muharrab kabeh ge tahrif geus teu balener mun nya ge Yahudi nya kelan Taurat pan dina kitab Taurat teh titah ngimankeun ka Allah percaya ka Allah aya syariat jeung dituduhkeun dina kitab Taurat bakal aya nabi dan selanjutnya itu kan dina Injil mun nya ge nya kelan Injil nu asli dijelaskeun ya'ti min ba'dismuhu Ahmad bakal datang engke Nabi Ahmad geuning henteu berarti tahrif dia loba kuari nu nyarekelan kitab Injil nu maca Injil asli haju arasup Islam lain lalaga kuari teh di satu sisi mah Amerika keur nyerangan negara-negara Islam di sisi lain mah di nagarana loba nu arasup Islam ieu keanehan teh sok tara rimbul bae Masya Allah Karim di Inggris teh kapan sekutu Amerika di satu sisi mah manehanana teh keur kitu meakeun kekuatan Islam negara teh digempuran di sisi lain di negarana ribuan warasub Islam eta teh urang teh rahasia Allah Subhanahu wa taala masyaallah Karim timiti ledidai dibunuh karena asup Islam kabelah dieuna tuh baheula kitu Muhammad Ali suntik Parkinson lantaran nyana istimewa jasa bahkan siap dek jadi presiden jahat orang Amerika dipayahan manteu ngan kos robot suntik kabelah dieuna terus kitu Michael Jackson tat bunuh kararitu di Amerika jahat asal geus kadeuleu asup Islam jeung bakal ngembangkeun Islam dibunuh bae teu saha
tadi di negara anak tuh di luar negara ge dibunuh bae. Masya Allah kan. Kekuatan Islam terletak pada mujahid fisabilillah. Di mana aya gerakan perang mujahidin fisabilillah aya bae. Hese urang nyaritakeunana jalan mana na. Boro-boro di negara tetangga. Di Irak mujahidin aya, di Iran mujahidin aya, di Mesir mujahidin aya, Suriah mujahidin aya, Amerika kan intelna luar biasa. Kok ieu mujahid aya bae jeung teu beak-beak, bahkan di dituna Taliban terus-terusan di gempuran muncul deui muncul jeung kuat lain lalaga. Masya Allah. Afghanistan terus dibekot muncul terus mujahid boro di negara itu poso terjadi mujahidin aya di poso aneh datang ke gue ini ada bingung luar biasa jing hese di perangan anak hiji berarti kudu di perangan ke umat Islam nyeun lah nyana ngadidik ISIS be aku ISIS mah tuh kuari puluhan mujahid nu hebat teh maot. Kuari geus ngerembet, geus puguh kitu di Irak, geus puguh naik ke Suriah, terus ka Yaman. Be aku ISIS di Indonesia ge ISIS teh aya. Gila tah keistimewaan jeung kehebatan Amerika teh seperti kitu di Indonesia bagi ISIS teh geus aya. Deko wah coba. Ayo. Maksudnya ISIS nu mana ieu Kiai? ISIS nu aya di Indonesia mah istri santri. ISIS beneran aya. Tah itu Amerika bahasa geus jebarkeun bae kos kitu. Eta keur carita urang sangat khawatir, tapi atuh aya nu bogana ieu Gusti Allah nyanggakeun we sadaya-daya ka Gusti Allah. Ngan tetep ai besi mah asah. Besi kuari nu boga besi asah, nu boga gitu naon ngaranna Cimande asah, ulah kekerpekan bepuguh. Pake perang coba kuari. Anu boga bangsa gitu naon ngaranna kalong wewe permainan kalong wewe aya eta asah ya Cimacan bangsa nu karitas besi ge curudul tapi di Indonesia sih teh bang geus pohara maksudna sanajan bupati lagi geus tenang-tenang bae nya nama kumaha tenang mun perang teh di ayo diteruskeun bae rakyat kena terus bae pararaya Allah susu kuloba-lobana di urang lomba geus mimiti ayeuna Cikupa perang siap perang beak Cikupa bojong beak Blaraja jisa Tangerang bae kan di luar negeri bapak nu saya etik jelema saeutik di Arab bae ge urang neuli jelema sakitu-sakitu bae di Arab sakitu-sakitu bae teh urang ngai ka Arab teh tapi kan di Indonesia mah Masya Allah satahun bae urang teu nyaba ka Cikupa waduh budak amal litik nyaho tuyul nyaho budak jelema ih loba jasa takos gitulah Yahudi da ieu keur carita wal janinul Yahudi wa ya ngaranna Gustina dianiaya ternyata warenganan Yahudi atawa Nasrani Kristen ta eta teh kumaha mun aya jelema menganiaya awewe beragama Yahudi atawa Nasrani efek tidak penganiayaan janin keluar gila kaum muslimin sarua kos jelema muslim baik dina pada wajib bayar gurro wadi cek sagal mahuwa hadarun eta mah tersia-sia teu kudu kena sanksina naon ja eta mah memang agamana ge di luar muslim ieu wala sawguratun nurutkeun cekala sama guratun kudu bayar gurroh kasolusi gurratu muslimin seperti lu gurroh jelema muslim bae
Waraqiku usruki mati umi yaumal jinayah abid eta 1/10 harga indungna yaumal jinayati dina poean jinayat aya awewe amat kemudian dianiaya barang dianiaya indungna barajal arok berarti arok nate rokik karena janin rokik ieu mah 1/10 harga indungna sabaraha ternyata indungna teh hargana teh ieu teh kan saukur 10 juta lamun 10 juta bagi 10 berarti 1 juta 1/10 harga indungna rokik murah wagila cek sagaul mali jadi li sayyidiha eta mah dipasrahkeun dina poean dibakeun ka sayyidna waktu keur dibakeun ka sayyidna meuli sabaraha ulah harga kuari lantaran meureun 10 tahun ka tukang mah dibelina ku sayyidna tetep bisa harga teh 50 juta kuari mah turun satege sewe tanagaan harga kuari mangan sakadar 10 atau 20 juta nah ieu cek sakal mah waktu keur dipasrahkeun ka sayyid umur sabaraha harga sabaraha hargana 50 juta bagi 10 sabaraha 50 juta bagi 10 sabaraha bener tante sih eta asa ieu mah mang bangun teu bisa ngitung teh mun bisa ngitung ge sarugi sia dagang bangun rugi melulu ge eta teh akibat teu bisa ngitung sabaraha duit ya hargana sabaraha duit ente mah dagang gitu kan oh iya hargana 50.000 nu bener ya tawar-tawar geus jadi 50.000 nah duitna 100 ribuan dikombalian ku nyana 70.000 ayo sia dagang gitu bayar mal kebal apa rarang sadat mal kebal rarang sadat tuh ya seperti harga ya oh ya harga teh 10.000 merenya 50.000 dikembalian 25.000 dikembalian lain 25.000 harga 10.000 jadi berarti 45.000 untung 5.000 nya nah dagang sih kos gitu tetep rugi kayak datang deui ka kiai waalaikumsalam dagang ambruk cenah kiai atuh mereka apa lain salah manajemen lain salah kiai atuh salah jana balanja 10.000 duitna 50.000an dikembalian 45.000 ayo sia moal kebal da mah ngajual imah ujianana anu bagus papan lain kitu berarti hargana oh iya harga 50.000 mere duit 100.000 kan tah kembalian 10.000 beres aduh korupsi saeutik giliran nu boga apa deui kembali nasek oh lupa saya tuh emang ngarah kitu da doang ya nama mun teu ditegor batu terus bae Masya Allah jadi beda ongkos urang boga angkot kendaraan nu kurang dipake bisnis wajib per tahun teh kudu dizakatan berikut barangna beda jeung mobil pakaian pribadi unsur-unsur bisnis teh kudu dizakatan truk mah mutlak tapi jamual aya jelema nu boga kendaraan pribadi truk balaya aing mah ieu mah resep jasa moal dipake narik ieu mah truk pake pribadi bae ka mamana ge make truk bae jana ondangan ge make truk aduh tawa budak kudu dikagrogolkeun teman moal aya tuh jelema nu make kendaraan truk jadi truk mah jelas jang usaha wajib dizakatan angkot moal aya jelema nu boga mobil pribadi angkot 08 tapi ieu mah jang pakaian pribadi bae teu dipake narik ka mamana ge make 08 bae ka Jakarta ka mamana ge 08 bae manehanana geus resep jadi make angkot teh resep
mual ayah jelema berpikiran seperti itu mantak ancul-anculan gayang boga kelas ieu cenah duh geus kabet jasa ieu usaha yang geura boga bae emang kunaon kitu yang meuli kijang cek cenah teh jadi ieu naik mobil angkot bae ka mana teu betah kos kitu pan rata-rata anu jelema mah ieu sia duduk sukan teh ieu usaha kunaon teh aing kakarak boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naeknya ti losbak yang boga Avanza ti Avanza yang boga kijang kitu bae ta dunia mah eueuh nu kieu aing geus karesel ya sugih bae tiba heula aing naik Mercedes naik Lexus belah dieuna naik kijang aing kuari mah aya geus naik angkot lah geus aing mah sapopoe naik angkot teh saha jelemana saha pi jelemaeunana nu geus kitu pugu ancul-anculan ge aya ngeunah eta rese mentek lah budaya jelema geus apeng-apengan ngaler kidul usaha dan aja cet bae mondok beuh tah malaikat tah jelema lain jelema tah mah anu geus pangalaman ngaler ngidul ngetan ulun dan lain sebagainya haju manehanana kesempatan loba ngora keneh tapi daek mondok lain jelema tah malaikat tah campur jurig tah mah cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geura eureun ieu masantren ge hayang geura eureun teu eureun sote jana teh teh ku sebab harese ka kaler ka kidul bae jadi masantren nu normal kuali teh nu masantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salap teu nyahoun jerona hayu terus ya kembangkeun ka modernan sia datang ke paeh ke kadeuleu ke di jero kuburan sia nyekelan modern maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge anu dibacana mah kitab salapi awas sia ditundung sia memodernan datang ka haju liwat nyana nyacat-nyacat salapi apa nu dibacana jadi kitab di kesakolahan modern teh sapina nu dibaca teh takrib nu dibaca teh Fathul Muin atupan eta teh kitab salapi sia ku galedeg sia ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu ayo bae kembangkeun dia pasantren salafi mah sa Indonesia teh ieu teh geus teu kudu dipundur-pundurkeun mundur sorangan teu kudu dihasudan teu kudu eueuh sorangan ge okos Muhammadiyah jeung ahli sunnah ngabidah marhaba cek ulama salah tah Muhammadiyah antepkeun ulah di bidah-bidah pareum sorangan pareum atuh ku anu karolot geus parahe nu ngorakan teu rek marhaba atuh otomatis pareum bedakeun ka Muhammadiyah ulah galak teuing marhaba mah pareum sorangan kitu mantap kula mah aya nu ngadu marhaba ya bodoh ahli sunnah na bodoh ahli ulah dilayanan menang sia Muhammadiyah menang kajian ku kumaha ge pareum emang kumaha aing bae ieu geus kolot ieu marhaba anak aing teu bisa marhaba geus ge pareum di lembur aya nu geus teu marhaba geus teu marhaba teu naon padahal mah ahli sunnah wal jamaah pareum sorangan bejakeun ka Muhammadiyah ka ditu ka mana tah di dinya tah di lain tuh di ditu tuh diputat onam tah mah lah wujud kal Adam diputat mah anggap eueuh tah mah diputat mah sapira 2 ese Tegal Kunir kabelah itu nasa etik naon tah belah ditu Tegal Kunir teh tah naon ka ditu nasa sekolahan teh tah eta dinya bejakeun ka itu menang gitu sia menang geus ulah hese-hese ieu pasantren salap Waalaikumsalam di mana ya abdi teh anu enak naon nek masantrenkeun anak deudeureus ya alhamdulillah anak boga sabaraha 3 kiai nu hiji alhamdulillah pinter geus jadi sarjana nu hiji di alhamdulillah beasiswa deh ieu nu hiji mah belat jasa ieu lah cek ulah mondok bae lah hayo sia geus nu belet ka dia-diekeun ka bae geus aduh normal tapi di hasudan mah heran pasantren modern kayak kieu dia tuh urusan ketegasan we emang pasantren salabat tiba heula sebab nyekelanana nyekelan keaslian ayeuna nama pan isuk-isuk cau sore-sore au
Ugu pasantren salap ge asal geus kena Golkar bae atuh geussan wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal ka kiaian. Asal geus asup Golkar bae geus wassalam. Deuleu kumaha teh sia ge. Aing mah lain lalagaan ieu. Lain lalagaan. Deuleu di kaler, di kidul asal geus asup Golkar geus majelis tinggal majelis. Geussan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal selama-lamanya. Oh, budak kos deu kepaeh bae. Tapi aya sih anu aju mikir aing sugih henteu asup ka Golkar. Santri arareueuh masyarakat embung ngadengekeun aing lah berarti aing salah ya. Gusti abdi deuk tobat ka Gusti salah berarti abdi cicing di Golkar. Pindah abdi ke PDI lah. Tolol. Kiai goblok tolol oplok. Bebeja teh deuk tobat bae. Ulah aju saasup-asupna. Masya Allah. Terus ya digadil bisa sih ya. Eta deres tak kiai anu haju sadar mah. Gusti abdi dirasakeun ku abdi hiji kekhusuan. Khusu moal aya tek ceuli kiai Golkar khusu tek ceuli. Ceuli sa anjing. Moal ku aing dijamin moal khusu. Dia ca sombong amat ge aing mah jadi jelema sombong heula ku ari. Atuh khusu mah kadeuleuh emang kumaha gitu. Emang khusu teu kadeuleuh kadeuleuh. Ja khusu teh zahir cak nu busa mah. Cak urang nu teu bisa khusu teh batin. Cak nu bisa batu zahir kos kitu mah. Di kelas jana mah khusu teh zahir. Mantak kanyarahoan ge. Mantak Imam Ahmad embung ngamamun ka Imam Ghazali teh zahir cak Imam Ahmad mah. Beja Imam Ghazali ka mana mah batur mah ngamakmum tapi adi sorangan teu panggil Ahmad. Batur ngamakmum ka kakasih Aisyah henteu malah. Kunaon atuh sia? Bangun teu saluyu hirup teh jeung dulur teh. Henteu mah hampura bae mah. Lain hampura-hampura kunaon gitu. Hatena kakak getihan mah. Hah? Getihan. Panggil Ghazali. Adi sia lain bunga makmum orang cenah hate sia getihan. Masya Allah langsung sujud ka hampura mah hampura. Bener adik kula. Gitu kunaon? Kula keur salat ijtihad haid ka babawa ka jero salat. Jadi nyana keur ijtihad masalah haid. Jadi nyana keur nyieun masalah. Haid teh pan getih ka babawa tah. Ka jero salat. Waduh berarti tah di makomnya nama zahir atuh. Kos kitu teh ya Allah ya urang ge sebenarnya tuh katara jelema teh katara ya ku ahli nama katara asal jelema set bae ka dieu bangun kudu kikiran bae terus ka dieu kesangan panas berarti kan kayahoan kan ku urang atuh kayahoan gampang teh kajian ku mah geus sia hareudang ya heueuh jahoan bae nyahoan kadeuleuh ku aing kabelah dia aja lah mengalentuk bahasa saya gerbeting mantes daun emang mantes daun emang kan nyawan kan saya tunduk kan oh nyawan lain nyawan itu kadeuleuh sekolah ucing nundutan nyawan kan kurang lamun jelema pungpla pengple rapi rapih lah bajuna rapi dan lain-lain sebagainya rapi oh berarti balik gitu balik ka kolotnakeun gitu tuh kajarahoan tuh kabeh tuh zahir geus karan itu teh zahir kabelah dieuna asal kadeuleuh ku urang silana diukna ku batur teu kajahoan nyaho oh berarti kabelah dieuna salatna dan lain kajahoan di makomna mantap jelema asal ka Golkar unusu wah cenah sombong siapa sok aju kitu bae sih ka aing teh tuh percaya sebabna bensin jadi cenah teu didahar jadi majelis sarua ka babawa salat teu bisa dinolkeun tobat kuduna hampura Gusti lamun bisa tobat balik deui coba mentek kula nanya bah eta sih tobat aku mah beuleum pondokna tegas abah mah kos gitu ban kurang tuh lain pondok tah kos itu mah lain pondok tah mah urang mah hook bae beuleum teh hartina lainna naon sinyaan nggak nol keunana ka Allah mah hese tobat hampura Gusti
abdi teh lah kulasaran geus teu kapake ieu di Golkar tobat aya tobat sih geus teu kapake mun nyaan tobat tinu koskarar itu lain Golkar bae ya PDI itu lo geus urang mengasingkan diri ka Allah ilmu aya di nyana tinggal eta hijabna doang geus ka Allah bae saminggu 2 minggu pastikan lamun dek berangkat ke Allah neangan batur nu ke Allah ai kitu mah kan di Golkar babaturanna jeung jelema Golkar sabatur pan cak Imam Ghazali kotok ngahijina jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui tilok aya kotok ngahiji jeung manuk tilok aya hiji waktu aya manuk ngahiji ta jeung kotok ditanya ku embe manuk Aisyah kok kehijian jeung kotok emang kunaon aing geus teu bisa hiber cak ieu teh. Oh batur aing. Oh pantes embe ge kieu kahardi ku aing. Orang mantek sia babaregan jeung kotok geus bisa hiber teu bisa hiber aing sabatur atuh aing. Jadi sia lamun bisa hiber bae bisa hiber batung apa aing ge. Aya pejabat ngahiji jeung kiai eta ruruntuk korupsi. Ngan deurus kene janan teh jeung gajah diliek sia jeung gajah mah. Eta orang bahasa ahli filsafat lain lalagaan kaharti jasa kan sok kiai guari jadi aya dimui teu daekeun ngahiji jeung kiai biasa jeung itu bae heran eta masyaallah kiai modern aneh teu daek kahiji jeung kiai salap mah bebas jeung sasaha bae ge kiai salap mah boro-boro jeung kiai modern boro-boro jeung ustad jeung jurig ge ngahiji kiai salap mah jeung kuntil anak ge terus bae halang kiai salap ya tuh sabae bebas-bebasan bae. Sebab naon? Kiai salap mah zahirna doang, batinna mah ka Allah. Atuh poa atuh lain salap atuh lain kos kitu mah ngaranna modern teh. Kiai salap mah batin mah ka Allah, zahirna mah jeung manusia. Kok bisa kitu rahmatannya ka manusia nu butuheun rukun wudu, rukun salat, jerona mah teu hayang ka Allah nya mah. Mantak lamun diondang ngariung teh embungeun. Lamun diondang ngariung masih kene hayang atuh lain salapi teh pokos kitu mah sapi teh mah tah urang amati coba gitu amati asal geus boga pasantren modern teu daekeun jeung kieu salap kotok jeung kotok embe jeung embe tah tapi lamun deuk sadar geura sadar lain cak ulah kula mah nyampikeun Imam Ghazali sadarkan lepaskan gara-gara anu urang aya di mana posisi teh jeung Golkar lepas jeung PDI lepas jeung PKB lepas kabeh jeung organisasi lepas jeung kemodernan lepas urang hiji teh butuhkan batur mah nyoloyong pasti ngoser sakumaha lauk kasaatan koser pasti kaki salah lembah lamun deuk ibadah ka kieu salap moal aya nu nanya ka kieu modern moal deuk ibadah mah sebab nu dipake patokanana ulama salap kitab salapi nu nyekelan kitab salapi nu mana ku ajeun kumaha ge pejabat eureun pejabat aduh hayang belajar ibadah moal nanya ka kieu modern pasti ka kieu salap mantak Gus Dur teu eureun-eureun ge ti isu kadoa eta nu nanya hayang bener ibadah teh di kalangan intelek teh teu eureun-eureun. Nah pasti sebab kaki modern mah nanya kaki modern saya tuh bagaimana pengen ibadah yang baik oh begini iya terus ini bagaimana saya pengen merapikan soal harta saya harus sodakoh kan kemana sodakohnya kiai ya kalau bisa bawa ke sini aja nggak usah jauh-jauh lah saya lagi ngebangun tuh udah nggak usah kemana-mana dah kalau soal sodakoh mah baliknya sial tak kiai berarti jurig dunia teh kiai manya tuturkeun aing kos kitu aing mah hayang nu tiis ka mana ya itu teh mah kiai bo alabatan genderuwo orangana lain tuturkeun hate tetep cangcaya kula lamun nyaritakeun aya hiji mualaf sugih di urang mualaf keturunan Korea sugih sanggeus sakitu wauh lah jeung kiai modern di Jakarta di Penta mimiti 100 juta kemudian 500 lontaran boga pabrik sugih dibere kabelah dieuna ganti asup deui ka kiai modern kena tetep
nyana di benan menta deui untuk bangunan dan sebagainya jenuh katilu kaya kapanggih ari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah tetep dipenta jenuh ayolah anu ngabejaan kita kesono yuk ngobrol lah jeung kula henteu kukubangan sakadar jaritakeun bahwa nyana mualaf saya kenal dengan kiai anu kok bisa kenal gitu ya gini nyana ngomong jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah kiai lama-lama pabrik saya bangkrut kenapa aduh terus-terusan ngerecek Pak Kiai katanya apa itu ngerecek kurang karunya eta kamu alap sampaikan ke pindah imahna pindah nyokot deui nyana jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus baik di teleponan baik per bulan Masya Allah horeng teh reman teh lain di lapangan banteng baik reman teh lain di pengkolan baik di pasar kiai ge jadi reman horeng Masya Allah karim akhirnya alhamdulillah terus ngobrol pindah imah segala nomor telepon cabut nyanana HP na embung jenuh atuh terus-terusan asuplah ka di haul bilu haul ceurik nyana subuh aya di dieu teh jelema jangkung kasep pohara terus kabelah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina lantaran orang Korea butuh penerjemah jadi nyana ngaji di mobil aya nu nerjemahkeunana nerjemahkeunna minta duit dipecat ku nyana urusan maksudnya jadi haju bae terjemahkeun Gus sia ulah sok yang dibayar engke ku aing sia yang naon dibere boga kena pabrik ku ari masih pabrik mau lebih jakeun ku kula kitulah salah seorang mualaf turunan Korea ngarasa jenuh lantaran dipenta teh barang asup ka dieu tiis jana dipenta henteu meren teu atuh geus masalah ya nangis sabaraha milu haul ka dieu terus kadang ngobrol aya waktu mah cing kula tah kitu tiis kakara nyana minta petunjuk bejakeun ki alhamdulillah per detik ieu istrina mencan asup Islam mencan asup Islam nyana mah geus bagus jasa ibadahna terus kumaha enggak bagaimana terus kawin lagi enggak cenah teh enggak dulu maksudnya ngarahan pamajikanna supaya asup Islam saimah rejeung tapi pamajikan teh Islam nyanana Islam beda kamar terus nanti malam suka ngetrok-ngetrok enggak jadi nanti aduh Masya Allah urusan kos gitu bata-bata rahasia lah di enggak ge wallahu a'lam bishawab urusan trisno mah tuh hes eta nah wajanindul yahudi wawin nasrani ukila ka muslimin wakila hadarun wala sauguratun katuluti gurati muslim warraqiq usuki mati umi yawmal jinai wakila al-ijhad lisaydia pain kanat makbatan lamun maindungna maktu'a dianiaya datang ka para rotong pegat wajanin salimun kuwimat salimatan anggap indungna salamet kan kieu janin nu kaluar ti indung anu roki indung anu amat berarti kan ieu roki tadi ukurkeun kana harga indungna cokot 1/10 harga indungna kuari indungna lantaran indungna dianiaya para regat leungeun pegat suku pegat dan lain sebagainya anakna keluar janin teraniaya indung namun dihargakeun kan murah ulah dihargakeun geus maktuah kuwimat salimatan bil aso mun salamet harga indungna sabaraha cokot 10/na saha nu bakal nanggung jawab jeung dikamanakeun ieu toroganana wa tahmiluhul aqilatu fil azhar nanggunglah kana ieu 10 asobahna nurutkeun cikaul azhar gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil
Kangjeng Nabi Adam seluruh nagaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana dieusian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anak ngan ari Qabil mah, Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi. Cak sariwayat Qabil mah, Qabil eta kelahiran sorga nya nama tah. Qabil, ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe, lalaki awewe, lalaki awewe kitu bae tah. Sajodo. Kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima, tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijatah. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka bapan aing nasib aing. Kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol teh iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis bakalan duluan asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin kanu jore. Penghinaan engke nu timbul. Tetep mulia mah kudu kanu geulis bae. Mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jungke ka dituna anak incu. Oh, Qabil mah kawinna kanu jore. Tah eta kan isin tah Bil. Cak juri. Ye, pugu cak jalan teh atuh. Pugu embung ieu ge. Eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah. Eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentak dikawinkeun kudu
kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo haba ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ye ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajen kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah baik iya lu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ya kos kieu ya manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cak Habil teh Qabil ulah kitu aing mah andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal balikna ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah memang Abah bangka warah ya mulai tah eta lamun sok ngerekan Abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan dan sok nyarekan Abah tah iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajen kukumaha kula mah embung kajen kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang. Cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan mah tah. Saeutikan keneh jelema teh tah. Atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam. Tah geus mulai teu nurut. Ya Allah. Terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil. Ieu mah kajian kuku mah kudu selesaikeun masalah ieu. Selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan izin ka kadituna ieu izin urang. Ike banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tah eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini cenah moal kajeun gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajeun kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieunna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari tak kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang hati dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama
supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae. Ayo kira kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena korma anu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta njore ari ka Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tah eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet nyong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana hah nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas ulah loba omong cak Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah tah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieu lah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut ai kitu mah aya dongeng-dongengna tah
Kanjeng Nabi Isa ge teu diturut jah heueuh tuh Kanjeng Nabi Adam ge teu diturut jah heueuh atuh komo aing abe kitu entek tenang Kanjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad wahai Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku sahabat disampaikan ku tabiin disampaikan ku atbat tabiin ku ari poe minggu disampaikan ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'un patukubila min ahadihima ditarima nak ti salah sahijina hungkul nyata nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah ti dinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulan aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teu ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah buluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatullah bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak urang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadiya ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampiling kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meurananan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap
kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabua sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh maka harti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh bae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas kaeta dumadak al-qatil wa maqtul pindah habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun balik ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarana nasehatan doang siang ngomong ke situ balangan nasehatan sakadarana wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tak gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun lah bingung dijotos beusi teu bae digebug beusi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseuna mah cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang aya nu dibunuh Japan ieu manusia kakara ge urang doang. Ngomong we nya di jero hate jeung iblis. Ya kadeulekeun ya. Deulekeun ya. Cat bae iblis teh kaluar nu hiji. Tek. Karep ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna. Hai. Oh, tak kitu ngabunuh mata. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheuh babarinya eta iblis hiji pae kakana pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah ngabunuh aing geus di saha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret kitu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil
nafsahu kana nafsu naqatlahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ka adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh lantaran iblis tak kalaluar mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk menta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen ku kumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba wallahu a'lam